Iya teh, bonsai halus. Tapi itu teh apal hargana nasi bos ka mananya, sok teh salah kayak ngajual ya. Kayak ho dijual murah teuing. Heuh mun mahal teuing mah meureun boga bati si bos. Mananya si bos? Aduh, naon atuh bos? Ngaruwas wae. Aing mani kaget, untung tuh rag-rag jantung ge. Ampun dari si bos. Udah gawena kita kitu we wungkul lain hoga tuh ta anu barala kitu teh tak beresan. Aing ngamuruhan. Ih, napa neuker bos? Keur kurang korek di piceunan ieu nu ieu nanya nu barala. Ih heuh bos, urang tek nanya yeuh. Bisi salah ieu teh harga teh teu apalah tuh. Na sabaraha bae. Tah model nu kieu, ieu harga sabaraha nu kieu yeuh tah. Tah nu letik tuh, sabaraha tah nu kitu? Ieu sabaraha, ieu sabaraha, ieu sabaraha. Duh, kurang yang dibejaannya. Iki dina ieu 15. Heeh. Ieu 14. Heeh. Ieu 13. Heeh. Ieu 12. Heeh. Tah ieu 11. Tah nu ieu 11. Oh, ieu 11 nya? 11. Oh, siap bos atuh, pan meh apa geuning? Kade Bisa bisa nu nu meuli. meuli. Heeh. Siap harusnya tamanya. Heeh. Kahadenya. Siap. Kayak perlu heula. Gagah. Tenang, pokoknya mah dijaga. Punten badai tumaros ari anu sok naon ngadamelan bonsai di dieu di mana masuk ngecalan. Oh, pali dia. Di mana? Terasnya ka dia. Nuhun nuhun. Mangga. Oh iya, Kumaha? ieu teh bonsai teh diical. Ieu mohon diical. Ieu anu kagungan bos, nganabi nu ieu na geuning. Baren kieu Kang abi teh ada Mohon, kumaha tah? kara resep gitu kana bonsai teh terang. Mohon. Gitu bari ngaliannya mun aya nu resep abi rek meser gitu. Mohon mangga tah ieu aya serut, tah ieu aya caringin. Toyo deui sami tah itu mah lah duka naon namina teh terang tah. Sok aya mangga diuninga mana nu peryogi gitu. Ari pangaosna kumaha ieu an? Lah sok we meureun kinten kan pada nawi sabaraha tah ieu tadi nu sae mah atuh tah ya. Serut yo. Dia wantun sabaraha kinten-kinten. Ngan alit perutnya ieu teh. Ih. Alipkeun kieu mah awis. Namina ge serut 500 atuh. 500. Nuhun. Alah, boy. 500 cenah. Makanya yang cek dunungan tadi tita dijual 11. Hah. Aing boga bati gede atuh nya euy. Oh, mangga alah siap. Bener ya kata Kang. Mohon. Sok lah wios lah 500 ge. Urang moal kajeblogan gitu 500 teh. Moal nu kieu mah sae pokona mah serut mah. Pokona mah moal kabobodo nu kieu mah namina ge serut, sae pokona mah. Ya tukang lah. Tah, mohon sok lah siap. 500 wae teh. Mohon 500 ieu tos pangaosna. Terima Kang. Ya ku abi di canaknya. Mohon ieu aya atos nampi artos nanya nyanggakeun ieu bonsaina. Dia nya. Aman heulanya deal. Mohon. Dia ditampi Kang di Mohon, canak. mangga. Mangga Kang, nuhun. Mangga. Hah, duit. Kasih bos mah 100 dan itah dijual nage 11 cenah. Ek bebeja we. Aing mah ditawar 10.000 na mah. Rasakan ieu. Aya nu telepon teh. Wah, si bos ieu mah beutun kemang. Assalamualaikum. Oh, perjoki kembang. Oh, pangaos sabaraha? Mirah ieu mah. Ngan ukur 1.100.000. Oh, bade ka dieu. Mangga tuh diantosan ku abdi bade ka dieu mah. Alhamdulillah euy. Aya nu wanin sereut 1.100.000. Tadi yo. Maaf bos. Ih, bos, ning surah sedikit juga nu buka Ya iya dong aing. Aing nu butuheun kembang. Iya atuh syukur. Anjir,
Nah kemana eta seret? Cih, kapan tadi kita jual? Banyak kurang bos, yo, duitnya bos yo. Oh, Nah 100.000 eta duitna. nah ikan tadi kan kita 11, ku urang teh ya ditawarkeun. Bonsai serut ieu 110.000, nganawar 10.000 jadi 100.000. Lain 110.000 porkas. Aduh. Nggak sabaran. 1.100.000. Atuh kumaha bos? Ai. Bikin deui. Da urang Ciamis ah. Karep da urang mah ditanya tadi sabelah. No. Karep. Aduh aing gilain untung. Goblok. Si porkas dasar. Aduh. Ai. Sabodo teuing aing mah pokona mah boga bati 400. Bonsai lain nu aing. 400 kenapa?